Siat suku Sigarmo haritang arengkas dua suku Mang Arda. Berat kubra Mang Arda harita rebu. Siat suku si Adar harita ngajejek sirah Mang Arda. Jebet kabru korentel. Mang Arda harita ngakorentelkeun padana dina taneuh. Mang Arda harita dek hudang. Heuk jebet pusrina aya nu mindo. Leng tetenjuanana harita jadi ranyai. Tetenjuanana jadi karaoneng. Gara gitu siat-siat ya dua buah kopi harta ngablesat peletak kena pisan kena pipina si Adar jeung Sigarmo. Dua dana harita ngagurubug terus luak liuk siat-siat peletak kena pisan kena tarangna Sigarmo jeung si Adar nafsu. Goblok tegal luar sia mutnya si lelaki sok tarong jeung dewek. Sedangkan Mang Arda harita nangtung heuk jebet pucuna Sigarmo jeung si Adar tampiling satagerna kaleong gubrak dua dana harita rebu kana taneuh. Siat peletak deui harita kena sirana Sigarmo jeung si Adar puguh we meni pereus pisan. Cileung Mang Arda harita loncat jebet suku katuna meni nangal pisan dina sirahna si Adar. Cungkel si Adar harita kana taneuh barejeng nyeklan sirahna anu karasa nyanyautan karasa lieur lenglengan. Heuk suku Mang Arda harita dek mindo sirahna Sigarmo. Sigarmo sadar kulipak harita kepos jejekan Mang Arda teu keuna kana sasaran. Warjat Sigarmo harita hudang terus mancuhkeun deui tangtunganana. Serepet sring Sigarmo mesat pedogna anu katelah pedog setan bayangan. Modar sia setan ya. Cilung Sigarmo harita loncat pedogna harita dikadekeun kana sirahna Mang Arda. Siat harita aya nyelebar Sigarmo harita mah nakis heula ku bedogna pluntrang heuk pluntrang buah kopi ngaclengting ka mana. Siat harita bedogna blesur kana sirahna Mang Arda pluntrang ditakis ku bedogna Mang Arda. Kembang seuneu mending ngapurcak celik harita dua sukuna Sigarmo napak dina taneuh. Siat harita buah kopi nyelebar deui pluntrang ditakis ku bedogna. Adar hudang goblok podaran anak nasi setan teh bu podaran kita tadi ngeherian wae ka urang buru goblok hudang kita tunggu geler wae hudang atuh. Teuk Sigarmo nitaka si Adar sangkan maehan gundana ngadenge kekecapan kitu teh Sigarmo puguh we gundana kaget anu kacida. Reka tek harita Sigarmo ngawatak elmuna nyatana ilmu halimun les jirim Sigarmo harita ngaleungit bedogna mah ngalayang harita telila les bedogna oge ayeuna mah ngaleungit. Mang Arda taki-takina keranan lantaran dirina teu bisa nganyahoankeun di mana posisi Sigarmo anu sabenerna. Kurawok harita gundana. Tolong, aya bangsa, tolong, aya jelema jahat, tolong. Ngadeng aya anu gorowokan harita aya jelema anu kaluar ti dua imah anu kabeneran deukeut jeung gardu ronda. Kan hanya ka anu kaluar teh aki-aki sorog-sorog harita teh kadeukeutan pos ronda kebeg dua jalma harita ngarenjag lantaran loba jalma anu ngagaloler mandi getih. Mang Arda masih kene nangtung merhatikeun gerakan Sigarmo anu ngaleunggit. Si Adar harita geus hudang gebeg harita ngakibeukeun badana lantaran tadi mah sudah nalieur. Modar sedan ya. Teuk Sigarmo heuk bedog setan bayangan harita ditojoskeun kana dadana Mang Arda. Cilung Mang Arda loncat ka tukang kepos tojosan bedog teu keuna kana badan Mang Arda. Mun tita tadi gunakeun eta ilmu teh Garmo. Heueuh dewe kepo sok buru podaran eta budak teh Arda buru podaran. Siat harita aya dua kopi ngablesot kana pipina si Adar peletak setan teh sia kumaha ngatepel ka dewek di podaran sia hiya. Cilung si Adar harita loncat kabur jang buru kabur aki tulungan anak kula buru tong melok gitu buru tulungan. Kayaan harita mata ketir keur anu hadir jantung jadi ratung tutunggulan. Dua aki-aki teh harita ngedaprek teu kuateun lompat kaburu harita diuk barejeng silih cekelan. Mang Arda jadi malaweng siat bedog Sigarmo harita nyeruk kana dadana Mang Arda. Sok sanajan teu kaciri tapi karasa ku batin Mang Arda. Mang Arda teu fokus lantaran mikiran nasib anakna. Heuk sak
Bras bedogna harita kena kana dada Mang Arda. Perbaya getih kaluar tina dadana Mang Arda harita calawak ponon burial buncelik karasana menyeri anu pohara. Berat segar menyabut bedogna burial harita getih kaluar kubra Mang Arda harita mebet kana tanah. Getih harita ngabayabah tina dadana Mang Arda masuhan tanah. Karajat-karajat les Mang Arda harita paragat nyawana. Kejadian eta ketampo jelas ku dua aki-aki anu kerdiuk alatan dua sukuna leles. Celik cirium sigarmu ayeuna maka ciri deui. Jeleng harita jangkundana luncatan ngajauhan eta patempatan. Curilat celik cirium si Adara harita geus aya di hareupeun jangkundana. Jangkundana ngaranju kaget ilmu kasaktian jalma anu aya di hareupeunna memang hebat. Nika mana siapa tuh? Bapak sia geus modar ku sigarmo, ayeuna sia anu kudu modar dina leungeun dewek. Sok aing mah teh sian ku modar sia. Sore geura maju. Jureat si Adar harita nyerang leungeun anu puleud harita ngadius kana careamna Jangkundana. Brudas Jangkundana nakis ku leungeun katahuna. Carek jeg Jangkundana harita mundur opat lengkah. Karasa keper harita. Jeleng si Adar harita luncat teuy hiuk sukuna harita matang ngejejeg daran Jangkundana. Jeleng balacot Jangkundana harita lompat anu dinyakeun teh abari jeung tulung-tulungan. Sakala ditajong sakali dirempak Jangkundana henteu lompat ka imahna lantaran keselamatan indungna diutamakeun. Mun lompat ka imahna tangtu indungna bakal dipaehan. Sorana Jangkundana kadenge ku jalma-jalma anu aya di jero imah lain teu hayang dulungan. Mun nulungan oge tangtu bakal celaka da teu bisa kena ilmu silat. Lompatna Jangkundana kebat ke belah kaler. Pedang kai ayeuna mah dicekal ku leungeun katahuna. Beuki deula beuki jauh ti pilemburan. Si Adar harita jojoretan mudag ti tukang. Si Adar ngahaja teu buru-buru menggatan Jangkundana hayang apal nepi ka mana sanggup lompatna eta budak. Jangkundana bisa pisan dina lompatna. Sok sanajan dina kayaan peuting dirina mampu lompat bari jeung teu cilaka. Jeleng kana kotakan, barang-bang lompat teuy ngabret. Jeleng ngaluncatan susukan, barang-bang deui lompat. Beuki deula tenaga Jangkundana beuki leuseuh salug harita teh anjog ka bibir jurang. Jangkundana bingung lantaran di tukangeuna geus aya anu ngajega nulak cangkeng. Si Adar harita mancerong ka Jangkundana pok harita. Sok deui kumaha si ayeuna? Kira papatkeun jampe modar dina peuting ayeuna sia bakal modar. Iya, siat si Adar harita nyapetkeun kampak naga kana dada Jangkundana. Jangkundana nakis ku pedang kai hiuk prak. Pedang kai harita langsung potong jadi dua. Jangkundana beungeut tapias konias hatena ayeuna mah ngageter. Modar sia goblok. Iya, hiuk suku katuhuna harita nyejeg dadana Gundana. Hiuk cedak kalayang. Badan Jangkundana harita ngalayang. Siat belesat kampak naga harita dibabetkeun ku si Adar. Siat belesat hiuk kuku. Siat sering kena pisan kana leungeun katuhuna Gundana. Koceak Gundana harita ngecerit terus ragrag kena jurang. Sorana meneseah sing saleor kawantu posisina aya di luhur. Leungeun katuh Gundana buntung tina puhuna. Kalayang las teu kadenge sorana Jangkundana. Cakakak harita si Adar seuri lalengakan. Modar si ayeuna mah dasar budak goblok sia. Jurelat si Adar harita ini tinggalkeun bibir jurang. Kocapkeun biela hate biela sabadana ditinggalkeun ngaronda ku Mang Arda jeung Jangkundana jadi seseblakan bae. Biela jadi tenang, teu geunah cicing, gawena teh pipindahan bae we. Ti dapur ka tepas terus ka kamar, terus deui ka tengah imah. Pirasatna memang seukeut sok ingin salaki jeung anakna cilaka. Biela harita teh diuk di tepas terus ngadua sangkan salaki jeung anakna di tangtayungan kun kawasa. Sanggeus ngadua Biela teh harita teh ngajejentel we di tepas bari ngalamun. Kerjongjon ngahulang kitu golombrang saeng ngagubrak kana papan. Kebeg Biela harita ngarenjak terus lompat ke dapur. Barang brete saeng harita ngacungkel deketan paparabotan. Biela colohok bengong aneh ku kejadian eta.
Ti mimiti rumah tangga jeung Mang Arda can pernah ngalaman kejadian eta kakara harita we. Jantung Biela harita teh beuki ratug tutunggulan. Akhirna mah pelecet katepas deui. Berai panto imah harita dibuka. Kaputusan Biela kuat dek niangan Mang Arda jeung anakna. Pirasat hatena yen Mang Arda jeung anakna dina kayaan anu teu hade. Barang Biela aya di luaran imah, ratang-ratang aya jalma anu datang tetela RT Uya jeung Mang Demo. Beki deula Pak RT teh beki deket, tapi weh kadeketan Biela. Pok harita Pak RT cumarita. Punten Bi, rupi Mang Arda aya di bumi. Rupi bibi bade ka mana teh? RT Uya tumanya. Biela teu buru-buru ngajawab lantaran hatena keur paceuweuh. Bi, kunaon keula ngauleung? Hei, beda. Hei, kunaon bat ngauleung gitu? Biela harita teh manjonon ka Pak RT. Pok harita. Mang Arda nuju ngaronda sareng pun anak, Mang. Sareng Mamang pandakeun teu, Mang? RT Uya jeung Mang Demo silih teuteup. Pok harita Mang Demo. Teu pendak, Bi. Panginten aya di pos ronda. Hayu tuh urang ka pos ronda we. Bener. Hayu urang ka pos ronda we. Nya sanggeus kitu mah ti luarna harita lelempang mulu ka pos ronda. Jantung Biela beki dak-dikduk we duka aya naon anu geus kajadian. Biela mah lempang na oge gancang. Pak RT jeung Mang Demo oge milu gancang. Tekung sila srog ti luarna ka pos ronda. Gebeg kabehanana harita ngarenjag. Panon colohok lantaran loba jalma anu cinggaloler. Biela mah calawak RT Uya jeung Mang Demo teu ngicep-ngicep jantung we ratug tutunggulan. Sadarkan eta kayaan RT Uya rikat ngadeukeutan kanu ngagaloler. Mang Demo oge harita nuturkeun Biela mah masih keneh kasima. Akhirna mah barang bang Biela harita lompat ngadeukeutan kanu ngagololer. Biela mah masih keneh kasima. Akhirna mah barang bang Biela harita lompat ngadeukeutan kanu ngagoler. Biela ngararetan kanu ngagaloler. Gebeg Biela harita ngarenjeg ningali salakina anu pikawatireun jeung pikasediheun. Barang bang gabug Biela harita ngarontok kana layan salakina anu keur nangkub. Sidik eta teh Mang Arda. Ku Biela harita teh digebig-gebig terus dipalikeun cina nangkarak. Biela harita ngacerit maratan langit ngociak maratan mega ningali dadana Mang Arda doang pinuh ku getih. Cungkel harita teh badan Biela roboh kana taneuh. Biela teu kuat narima kana kodok-kodar ti pangeran. Harita keneh kapaehan alias pingsan. Pak RT jeung Mang Demo ngadeukeutan ka Biela, duarana terus nompok layan Mang Arda. Duarana harita ngageter teu kuat tingali badan Mang Arda anu pinuh ku getih. Dina kayaan kitu torojol harita aya nu datang ka tempat eta. Tetela juragan Karta jeung si Barsa. Juragan Karta jeung si Barsa buru-buru kadinya lantaran ngadenge anu ngacerit. Pok harita teh juragan Karta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sajal mana anu geus mayan ronda Pak King, Barsa, pariksa, sugan we ayeuna hirup kene, sok pariksa. Si Barsa teu leleda harita kene langsung mariksaan sakabeh jalma anu ngagaloler. Tetela aya kene anu hirup, nyatana 3 urang. Nu kahiji Biela, nu kadua nu katilu mah nyatana Aki Juma jeung Aki Tidi anu ngaprak leles terus kapaehan. Ya Allah, ya Rabbuna Karim, sajal mana anu geus mayahan ronda jeung Mang Arda. Estu telenges taya ras-rasan pangkawara eta jelema teh. Barsa Pak RT, sok layon anu geus maraot tejarkeun tah di dinya. Mang Demo, cung pangneangankeun bantuan. Manyalayon diantep di dieu urang gotong ke imah kula. Si Barsa jeung Pak RT teu leleda terus ngangkat layon anu geus maraot dijajarkeun. Sangkan eta layon teh rapih katingalina. Sedangkeun Mang Demo rikat lompat minta bantuan ka jalma sejen. Tekung sidilah harita brodul loba jalma anu daratang. Genep layon ronda jeung layon Mang Arda digotong dibawa ka imahna juragan Karta. Biela digotong lantaran can sadar tina kapayahanana. Sedangkeun Aki Juma jeung Aki Didi mah digotong ka imahna lantaran masih keneh leuleus teu bisa leumpang. Tekung sidilah harita teh sakabeh layon harita geus aya di imahna juragan Karta. Jalma-jalma beki loba dibejaan ku anu sejenna. Kulawargana daratang atuh puguh we di imahna juragan Karta jadi rame kuno ceurik. Juragan Karta jeung bojona ngan bisa pasrah teu bisa majar kumaha. Anu ceurik diantepkeun we cenah puas heula.
Biela anu teh tadi pingsan harita ngurisi kudang lantaran loba jalma anu careurik. Brai soca Biela benta terus gigisik. Biela teras calik barjeng mencerong ka sadaya jalma anu hadir di bebina juragan Karta. Dalambutan Biela beki teh beki jejeg ret kana layon salakina anu teu jauh ti manehna. Gabrug Biela harita ngarangkul Biela inghak-inghakan ceurik. Aya kana setengah jam nah harita teh jalma-jalma anu ditinggalkeun maot ku anu aya di jero imahna juragan Karta harita teh careurik kabehanana. Kakara juragan Karta harita ngadeg terus pok harita teh cumarita sabadana aya kana setengah jamna. Kasadayana kula sakulawarga pila sungkawa ka pupusna genep ronda sareng Mang Arda. Insyaallah sadayana termasuk syahid lantaran ngabelaan urang sadayana. Tah kuhalna kitu kasadaya kulawarga bade ceurik mah mangga ngan ulah tarik teuing. Sok komo jejeritan mah, sok komo lolongsiran mah. Kula oge paham kana kesedih sepuhna atau nepi bojona anu dikantunkeunana. Jadi kena lalaunan we sareng urang doakeun mudah-mudahan sadayana lebet ka surga. Bereng kabehanana anu hadir nyebut amin saur manuk. Sadaya kulawarga anu dikantunkeun sararea di dieu isukan sadaya layon urang kurebkeun. Keun sakabeh biaya mah kula ditanggung. Sararea ngarasa regreg ku ceritaan juragan Karta sakabeh kulawarga anu kapapaitan mah ngendong we di dinya harita teh. Biela harita teh diusapan ku bisumi dilelemu sangkan sabar jeung tawakal. Kasuguri para wargi panjang namang salam harita teh teu kacaturkeun dina ujaring ieu carita. Ayeuna urang kocapkeun dina waktu isukna isuk-isuk. Manuk-manuk harita teh cigleber dina tatangkalan. Ponon poe harita teh henteu cekas lantaran kahlangan ku miga bodas. Sakabeh layon harita dipulasara sakumaha mistina, diadusan, dibungkus ku boeh, disolatkeun, terus dikubur. Kuburanna oge direndengkeun we, kitu sepakatna sareng juragan Karta. Sabadana beres sararea baralik ka imahna masing-masing, kecuali Biela anu masih keneh diuk di hadapan kuburan Mang Arda. Cai panon harita teh ngalembereh mapaya pipina. Juragan Karta jeung si Barsa aya keneh ngan rada jauh ti kuburan Mang Arda. Sedangkeun si Jana mah aya di bumina juragan Karta pikeun ngajagaan imah sok bisi aya jalma jahat. Sanggeus rada lila kakara Biela harita teh cengkat ka ciri socana calendul beureum kawantu teu peuting keneh ceurik tuk nepikeun ka harita. Dina kayan eta Biela can ingeteun kanu jadi anakna nyatana janggundana. Ujuk-ujuk kolepat bayangan anakna hadir dina cocana Biela. Pukuh Biela ngaraju kaget buru-buru nyamperkeun ka juragan Karta pok harita. Juragan, rapi putra abi, kapendaknya teh juragan? Juragan Karta kerung, maksudnya teh janggundana sanes. Nuhun juragan, kamana adik putra abi teh kapendaknya gitu juragan? Cik, kumaha tah lalakona, sok dongengkeun. Barabat we ku Biela teh tadi dongengkeun secara singkat we. Ayeuna mah hayu urang ka bumi heula we, urang padami di ditu. Cing tenang mudah-mudahan janggundana teu nanaon ke urang tiangannya. Ti luarana harita laleumpang meruk ka bumina juragan Karta. Sabaran tepi ka bumina juragan Karta Pak RT kabehanana araya jeung Mang Demo. Punten Pak RT. Sareng Mang Demo aya keneh masalah anu can rengse jadi tong wakamulangnya. Perkawis naon eta teh suhun? Pun perkawis sajal mana anu geus maehan kena peronda jeung Mang Arda. Jeung deui janggundana can kapendak itipan. Duka aya di mana ayeuna? Tah kulantaran kitu cungpang susulankeun Aki Cuma jeung Aki Didi cina ka dieu. Urang penta keteranganana dengan eta-etana anu jadi saksi. Waktosna kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun dina bagian anu kagenepna sumangga ka sadayana udah nyingkatun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.